Indonesia mengalami yang namanya krisis akhlak. Leres teh. Dekadensi moral merajalela, mangbi aurat menjadi tontonan gratis. Pak, kita nggak usah beli tiket di loket, cukup pergi ke jalan, mata kita sudah dibuai dengan tontonan yang mengasihkan. Betul nggak Bu? Sepasang muda-mudi tengah asyik memadu birahi di pinggir irigasi eta bobogohan Bu, bobogohan. Kamari aya nu bobogohan si Sarkim jeung si Odah. Mana si Odah? Bobogohan lagi gerendagasi di dirinya pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bi rabbin khassana bi Muhammadin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Stong panjang teuing. Karunya mah iti bisi eungapeun. Cik atuh mang embi lamun aya anu ngaos sing semangat sing kompak di walerna Allah leres. Aya anu sholawat di walerna sallallahu alaihi, kudu semangat kudu kompak entong eleh komo lamun aya sinden jaipong ti Karawang bari jeung nembang komo palurah mah pasti geus pangahareupna ngahiliwir angin bijil dinatung cuk palurah teh tobat kunaon bertobat dah hitut eta mah supaya kompak ku abdi di komandoannya pami padangan abdi ngeupel eureun can ngeupel teruskeun satuju cobaan heula Allah yuk nah sakitu tong loba-loba fadhkuruni adzkurkum washkuruli tahudangkeun mah iti baju nundutan ngadahdir ngomong Allah lagi meni haye washkuruli wala takfurun terus jangan ngepel nya geus atuh eungap mah meni maksakeun odah teruskeun ngaosna teraskeun oke Shadaqallahul azim. Nada hapunten ka para sepuh, ka para kiai, asatid wal ustazah, aparatur pemerintah, mang bi tatihna abdi dipayun sanes bade guminter. Tapi saalit pada ngaoskeun tentang hikmah bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi sebelum mulai pengajian aya istilah tak kenal maka tak sayang. Leres teh? Ibu tahu saya siapa? Ibu tahu saya siapa, Bu? Tahu. Siapa, Bu? Tahu. Saya putri dari bapak saya. Nah, putrina Pak Haji Obay Sobarna. Di mana bumina ente tebih tah caket di Karawang, desana desa Palawat. Palawatnya diskotik mah. Di sisi kotakan saeutik geus harua jeung di jeuge. Kampungna Karang Tengah pami bade ka bumi abdi mangga ente sesah henteu naon patokanana pami bade ka bumi abdi. Ye bumi abdi mah 8 tingkat aya mobil 8 siki. Imah urang tukangeun imah eta maksudna teh. Wae
Kemarin selama bulan Ramadan ningali aya di Indosiar acara dukungannya caranya ketik aksi spasi Azizah kirim ke SMS tuh Bu, pantesan orang balik. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya pada hari ini siang ini bisa bersilaturahmi sareng orang dia anu saurna ibu-ibu di dieu mah tukang ngaji. Amin. Naon buktina ibu-ibu di dieu tukang ngaji tuh ngaji nage pa tukang-tukang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengutip satu ayat yang tadi saya bacakan tadi. Fadhkuruni itlat atau namun tikian we kos dirijen yo. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, kata Allah, niscaya aku akan mengingatmu dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah mengkufuri nikmatku. Ibu atau penyakit budak tuh dibawa ke pengajian. Urang ngariung di ieu hiji tempat semata-mata tujuanna emut ka Gusti Allah. Makana dinten ayeuna urang ngayakeun pangaji. Ibu ti bumi datang ka dieu leres niatna bade ngaos leres Bu. Tapi sebelumnya luruskan terlebih dahulu niat kita. Ieu mah nyapanya ti imah arek ngaji dugikeun ka pangajian nempo nu kagigireun. Eueuh mana mah keroncongna geus anyar deui. Lamun teu nempo keroncong nempo katukangan eueuh mana mah jilbabna geus anyar tuh aya nu biru aya nu hejo teuing lunas teuing encan. Urang mah jilbabna ge hidung deui. Yang ada pulang ke rumah bukan dapat ilmu pengajian, sasadu ka salaki hayang meuli anting sabelah. Ibu bertujuan orang ngariung di hiji tempat ingat ka Gusti Allah yang mudah-mudahan Allah pun mengingat kita. Amin. Juga bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mangbi dinten ayeuna teh urang tos lebet aya dina sasih bulan Rabiul Awal. Yang mana pada Rabiul Awal tahun gajah dulunya, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal telah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi seluruh seorang bayi kecil, mangbi lucu dan lugu, wajahnya bersinar bak rembulan. Dari kecil tak sedikit pun cela dan hina keluar dari jiwanya. Sopan dalam berkata, santun dalam bertutur, mengasihi yang kecil, menyayangi yang lemah. Itulah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang ngariung di hiji tempat ieu ngayakeun muludan. Apalagi yang sudah menjadi budaya di negara kita Indonesia. Mun datang bulan Rajab sok rajin ngayakeun Rajaban, datang bulan Mulud ngayakeun mulud. Kiai kondang dan kandang diundang di Jakarta, aya Jainuddin MZ datang di Karawang Jainuddin men. Urang ngariung di hiji tempat mangbi semata-mata tanda mahabbah kita ka kanjengna. Ibu tahu mahabbah teh naon? Tahu arti mahabbah? Mahabbah itu adalah rasa cinta. Tuh cek orang barat ge, I love you, you love me, yap milu you. Darling, darling nu modar. Teling eli. Ibu cinta ke suami ibu? Cinta ke suami ibu? Bapak cinta ke istri bapak? Itu dijawab ya. Ibu cinta ke suami ibu? Bapak cinta ke istri bapak? Mending itu dijawab cicing weh si bapak mah.
Man ahabba syai'an fa aksara dzikruhu, kata Nabi, barang siapa yang mencintai sesuatu bakal ia sering sebut namanya. Betul nggak? Baheula si Iti bogoh kasih Udin. Man si Iti? Tiap malam disebut wae ngaran si Udin teh Iti. Oh, Iti cek si Udin. Sarua si Iti ge sarua bogoh kasih Udin unggal peuting disebut wae ngaranna teh Udin. Oh, Udin. Abdi kaleresan nembe jadi panganten anyar. Meni sorak. Meni hamulan. Sami abdi panganten baru, ibu-ibu gitu dia panganten baru. Ngar ibu mah tungtungna. Ibu mah panganten baru. Baheula mah nyapanya keur masa cinta kasih bapak nyanyi di dapur teh lagu tentang cinta. Tentang cinta. Bila kamu di sisiku hati rasa ayo nu rindu ayo nu sahdu. Ku yakin di semua perasaan rapaleun wae, tetapi hatiku malu untuk baheula itu teh boro-boro ayeuna nyamanya Pak lagu tentang cinta di dapur bari jeung ngecek kopi camberut we nyanyina teh rumah tangga jeung manehna geus teu saukur lila eta apal deui ti parawan jeung bujangan kiwari eunang bisa nyinden geus reuah anak naon laguna tah awet eta jing atuh ibu cinta ka suami ibu ditunjukkan dengan kasih, ditunjukkan dengan saling seti. Lamun bapak cinta ka ibu ditunjukkan kunaon duit wae. Ibu boleh cinta ke suami, pak boleh cinta kanu jadi istri, tapi ingat cinta kita harus lebih luhur kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintai aku, kata Rasul, kelak bersamaku di dalam surga. Amin ya robbal. Sebagai tanda bentuk orang cinta ke kanjeng Nabi, apa yang mesti kita perlihatkan, apa yang mesti kita lakukan tuh, atau sepaling tidak setidaknya kita banyakin baca sholawatnya bunya. Selain bukan kita aja yang bersolawat ke kanjeng Nabi, tapi Allah dan malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Ayo ngarobrol wae. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di aos dina tafsirna Imam Jalalain ma makna Allah bersolawat ke kanjeng Nabi. Naon maksudna Allah solawat ke kanjeng Nabi? Tema maknanya rahmatun, kasih sayang Allah kepadana. Malaikat bersolawat kepada Nabi, maknanya malaikat memohonkan ampun kepada Allah untukna. Sementara kita umatnya solawat orang ke kanjeng Nabi wasilah doa ka Gusti Allah subhanahu. Oleh karenanya bentuk tanda cinta ke kanjeng Nabi juga wasilah orang doa ka Gusti Allah. Yuk solawatan yuk kamar Bu, tapi doakan mudah-mudahan saya menjadi daiyah yang ikhlas. Amin. Sebab kenapa tika mari semenjak saya masuk TV, Bu jadi sarieun arek nang teh. Sieun neng mun geus asup TV biasana lamun tempat menunggu nak moal nang. Oh, jamaah. Oh. Tong sieun nya gara-gara abi lebet ka TV, aya ge abi sieun asup ka TV teh Bu. Sieun, kunaon sih? Nya kasetrum. Tapi mudah-mudahan saya menjadi daiyah yang ikhlas. Amin ya robbal.
Aduh, si emak bari jeung kipas menyengenaheun di dia mau niuh kipas angin acan. Tadi ku abi diajakan pakai bahasa Sunda, diajakan dia pakai bahasa Indonesia, akhirnya diajakan pakai bahasa Inggris ya. Ladies and gentlemen, I'm very happy that now I can audiencing or meeting with you all in this program. Yes weh, ngerti tuh? Sarua. Good evening, my mother, my father, my teacher, my friend, my munah, jeung my saroh. Ayana urang dina bulan mulu dan bukan hanya mengadakan acara seremonial biasa mangbi, tapi atuh candak hikmahna nu aya di bulan mulut. Apa yang mesti kita ambil hikmahna tuh tingali akhlakna Kanjeng Nabi. Dari mulai kanu jadi tatangga sugan Kanjeng Nabi kanu jadi tatangga koret henteu bu. Kanjeng Nabi mami warang istrina pami masak seueurkeun caina seueurkeun kuahna dibagikeun ka tetangga leres teu. Nah beda jeung urang mah di dieu tetangga boga kanikmatan meniri wuh ya Allah tetangga meuli hordeng anyar urang bengek saminggu. Karak meli hordeng hukul eta teh komo teh lamun meli mobil paeh sigana. Cing atuh pami tetangga gaduh kanikmatan ngiring urang bersyukur leres teu. Ieu mah sarua anu boga mobil lagi koret deui. Datang tetangga ngalewat imahna hungkul langsung ditutup guablek pas ditutup pas dibuka koret. Aya nu kitu di dieu. Aya nu kitu di dieu. Mana? Tong jadi pelit kan jadi tetangga sugan namun orang ningali eta tetangga aduh mobil anyar bisa nginjem mobilna engke leres teh Bu. Gitu ieu mah hayu pacemberut tetanggana meuli mobil langsung bengek. Urang mah mudah-mudahan tiasa mensyukuri nikmat orang, mudah-mudahan ka payuna urang tiasa gaduh nikmat leres teh. Tuh tingali akhlakna Kanjeng Nabi tina muamalah sareng tatangga naon deui anu mesti dicandak dinu akhlakna Kanjeng Nabi seueur mangbi lamun diceritakeun kabeh moal mahi tapi ka subuh oge moal mahi tadi mun capek teh wih ngaos di tempuran langsung diculik ka dieu tuh kumaha aji can dahar-dahar acan tong dan makan tong pos disiapkeun tong disiapkeun nya banyak neng mah biasana ikan peda ikan betrik nu aya dibungkus ku plastik. Ibu tingali akhlakna Kanjeng Nabi di nu rumah tangga tuh tingali akhlakna Siti Khadijatul Kubro Siti Khadijah cantikna kawanti-wanti cantiknan rupawan gelisna pak masya Allah bunghar eta Siti Khadijah bunghar saking bungharna boga pabriknya dikunci-kuncina di pabrikan saking bungharna eta Siti Khadijah. Tapi Siti Khadijah walaupun beliau kaya cantiknan rupawan tapi akhlak anu jadi salaki sugan ngaguruan salakina mat cokotkeun urang cai tuh Siti Khadijah mabu manggil Kanjeng Nabi pangkatna dipanggil Nabi pangkatna Rasul dipanggil pangkatnya ya Rasulullah samun alik leres teh Rasul pangkatna Nabi dipanggil pangkatna ya Nabi Allah salamun alik mentak bapak ibu di dia lamun bapak lamun si ibu boga salakina RT panggil pangkatna ya teh salakina ewe panggil pangkatna ya tingali akhlakna Kanjeng Nabi pak Kanjeng Nabi mah manggil Siti Aisyah sugan digorowan isah ka dieu henteu dipanggil Siti Aisyah ya Humairah hai si merah pipi ibu sok disebut Humairah teu sok disebut merah pipi teu Bu nya kumaha disebut merah pipi atuh pipina kokolotan hungkul dan kena jadi salaki ieu mah bedak seepnya pake kapur barus halisna katelan pakai sifat mekah jedut ieu mah halis dikerok tapi kalenang pakai sedona murah keluar ieu mah breg hujan atuh ngaleh-leh mirip kelong wewe
Ibu Siti Khadijah, Siti Aisyah, dari manapun Rasul dicium tangannya. Ibu suka cium tangan suami? Suka cium tangan suami, Bu? Suka. Iraha lebaran. Tong tugikeun ka lebaran teuing atunya lamun tos Jumatan, Pak, si ibu sok cium tangan tuh. Tos Jumatan ibu sok cium tangan tuh, Pak. Henteu nya kumek cium tangan bapak nanti Jumatan. Ya Allah, ya Rabbana, Mang Bi, padahal Kanjeng Nabi itu masihan alamat asli kanu jadi istri soleha. Ibu hoyong jantan istri soleha. Hoyong jantan istri soleha. Dipasihan alamat asli ku Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi mah masihan alamat asli. Beda jeung Ayu Ting Ting. Woi, ngarobrol wae. Ibu daripada ngarobrol bulak balik ka ditu ka dieu mending sare. Nartong sorangan sarena kabehan. Kade panitia tong miluan sare engke bingung sasalaman jeung saha. Diberi alamat asli ku Kanjeng Nabi, pami ibu hoyong janten isi solehah. Apa? Yang pertama, khairun nisa in nazarta ilaiha sarotka wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Artikeun ing wae teu ngarti neng hadis mah ibu mah teu ngarti. Ibu mah ngartin lagi lagu Citata. Sakitnya tuh di dalam, sakitnya tuh ya kan nyerian wae udah ibu mah. Khairun nisa in nazarta ilaiha sarotka, sebaik-baiknya wanita bila dipandang suami pandai menghibur hati. Wa in amartaha atau atka, apabila disuruh selalu mentaat. Wa in ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha, tatkala suami jauh bisa menjaga diri. Insya Pak ibuna menghibur hati henteu. Nah atuh menghibur hati mak atuh kumaha ek menghibur hati neng. Bapak mah balik ngojek setoran ngoceng eta bibir handap kakenca bibir hur kakatuhu menyon we bibir teh. Yang padahal jantan istri solehah teh ibu menghantarkan kita ke dalam surga. Amin. Hoyong ka surga hoyong. Di aos dina kitabna Ukudul Jen, ibu-ibu mah lebih gampang masuk surga dibanding bapak. Amin. Ibu-ibu mah lebih gampang masuk surga dibanding bapak. Amin. Jangankan sholat, baca Quran, puasa sunnah, netein bocah aja ibadah tak komodei meni kantong mana pakai baju bagus bakal suami ibadah. Ini kan lain ya Pak ya, pakai baju bagus bakal kondangan, kerudung bagus pakai ke pengajian doang, lah di rumah pakai kutang nggak ada kancingan. Mirip kelong wewe. Ibu mau jantan si solehah mau mak wios ngaos ngangge lagu wios ngaosna pakai musik. Tong segala fanatiknya pakai ngaharamkeun segala lagu haram, seni haram. Lamun seni diharamkeun ngeunaheun moal. Oh sok we cobaan boro-boro muka baso. Musabakoh. Muka baso peri beutung sih. Boro-boro muka musabakohnya Mang Bi, lamun imam di masjid teu pake lagu ngeunaheun moal. Sok we cobaan da diharamkeun teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek makmumnya amin. Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok 3 cok kali gacok. Nok. Yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah Subhanahu, seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Sulam tuh. Urang mah kieu we ngaosnya bari nyanyi hayu, soalna lamun abi tujuanna ngaos pakai lagu sugan batur teh resep kanu pangaosan leres teh. Lamun resep kana pangajian, di mana aya pangajian diudag. Bener teh Bu? Tong fanatik urang mah kieu we ngaji seuri-seurian ya bunya, tong ditahan. Lamun hayang seuri mah seuri we. Mun cambrut aya si Sule lewat oge cambrut ke lamun misalkan seurina ditahan kok gondokeun.
Kugondokeun ke gede di dia ya. Ke dibawa ke rumah sakit supaya keluar seureuna ke dioperasi keluar sina. Tong cemberut Bu, pakai nu nyarios naon eta ngaji sambil seserian, engke lamun urang ngaji sambil seserian asup ka neraka. Justru cek abdi di neraka mah anu seserian. Betul nggak Bu? Pakai tuh ngomong sagala naon eta ustazah teh bari jeung nyanyi hek disawer sababna manehna ngomong kitu manehna teu bisa nyanyi kitu we lah. Yang penting mah manfaat. Amin ya robbal. Aduh, ibu kuat ngaji sampai jam berapa? Jam genep kuat? Enak geus jam genep kurang saparapat. Tidak banyak yang akan saya sampaikan, tapi ingin menitipkan satu buah pesan bahwa zaman kiwari Mang Bi Indonesia. Di Karawang kadieu di sia-sia. Indonesia Mang Bi bukan hanya mengalami krisis pembangunan. Indonesia bukan hanya mengalami krisis moneter, tapi yang lebih parah lagi, Indonesia mengalami yang namanya krisis akhlak. Leres teh. Dekadensi moral merajalela, Mang Bi aurat menjadi tontonan gratis. Pak, kita nggak usah beli tiket di loket, cukup pergi ke jalan, mata kita sudah dibuai dengan tontonan yang mengasihkan. Betul nggak Bu? Sepasang muda-mudi tengah asyik memadu birahi di pinggir irigasi eta bobogohan Bu, bobogohan. Kamari aya nu bobogohan si Sarkim jeung si Odah. Mana si Odah? Bobogohan lagi gireun ragasi di dirinya pisan. Yang namanya pacaran megangnya megang gitar, Mak. Heuh bobogohan mah nyeklan gitar, piraku nyeklan genjring. Nyanyi eta si Sarkimna, demi cintaku padamu, ye. Ke gunung pun ikut denganmu, walaupun harus ku seberang laut dan bara. Gombal. Diteruskeun deui ku si Sarkim teh tah. Bulan madudi, awan biru ihir. Tiada yang mengganggu. Dijawab ku si Odah, bubuy bulan. Kono jadi kabubuy bulan ternyata udah kagak tahan, senggol-senggolan. Makanya udah nggak aneh Mang Bi zaman kiwari nikah nembe 2 bulan terus hamil dalaman bulan. Nauzubillah min. Tah nu kitu namina dekadensi moral teh. Kamari aya di si Iti pakai celana 2 cm di terminal. Mending lamun geulis mah Iti loba goreng jengkolan oge. Ditempo ku palurah teh ulu, ditempo dosa atau ditempo mubazir. Olahraga ti Iti unggal po. Tuh uwa ditanya ku palurah, ka mana Iti? Olahraga palurah. Ngapain olahraga? Biar jantung ayah sehat. Cek palurah teh jantung lu sehat, jantung gue deg-degan. Ibu, makanya titip jaga putra-putri kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Hoyong gaduh putra bisa ngaji, hoyong gaduh anak jadi kiai, masantren henteu. Hoyong bisa ngaji, hoyong masantren henteu. Walaupun tidak dititipkan ke pesantren, masukkan putra-putri kita ke pengajian insya, yang mana guru ngaji tu Mang Bi ikhlas. Guru ngaji itu yang mengajarkan huruf demi huruf Al-Quran. Metode dubiahnya beliau ajarkan mim patah mata patah tamim domahmu matamu. Tika pungkur dugikeun ka ayeuna aya teu guru ngaji di Pemda di Pemprov demo minta kenaikan gaji. Aya teu. Saking ikhlasna guru ngaji mah kuru gajihan. Atau orang pun nyaah ka guru ngajinya punya? Nyaah ka guru ngaji nyaah. Apal nyaah mere. Tapi ada salah satu solusi di dalam Al-Quran bagaimana agar kita terhindar dari yang namanya dekadensi moral. Ibu gaduh Al-Quran, gaduh Al-Quran, sok dibuka, dibukaan hungkul, dibacana tara. Neng ibu mah repot lamun aku unggal poe maca Quran teh repot. Kunaon sih Bu lamun geus magrib ningali di Indosiar aya de terong.
tah apaleun pindah teu terong so pindah ke Haji Muhyiddin. Saya kesal dah Bu, Haji Rumi gelis-gelis deh ke Haji Muhyiddinnya bunya. Kesal tak Bu? Gening nyaho nyala sarua lalajo. Apalagi ini bulan Maulid, Mang Bi, dari mulai malam ini dan malam-malam selanjutnya sok dawamkeun maca Al-Qur'an ya bunya. Walaupun gak banyak yang penting dawam, betul nggak? Sok mulai malam ini dan malam selanjutnya aku abdi dicontohan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sodaqallah menang kajen dua ayatnya yang penting sering anjing teraskeun deui Ar-Rahmanir-Rahim. Sadaqallahul azim. Da buru-buru ek nepos Muhyiddin teh ya. Atuh mah iti lamun maca Quran kitu mah nemen-nemen teuing insyaallah ibu saminggu ibu hatam. Heueuh Fatihah. Imam maca Quran namun salaki itu balik ka imah. Maca Quran namun aya randa anyar ngaranna si Odah. Eta si Odah deui. Ibu pan tadi dipayun ku abi dicarioskeun hoyong ka Mekah hoyong. Hoyong ke Mekah abi diijazah kupun bapak neng wartoskeun ka emak-emak di dieu pami hoyong enggal ka Mekah dawamkeun unggal wengi malam Jumaah kaluarkeun surah Waqiah. Surah Waqiah na Bu sabaraha kali Pak? 4.444 kuat moal can mempan keneh nya isukan kaluarkeun we surat tanah jeung surat kebon ek dijual ek digade. Tapi mudah-mudahan kita bisa nasib ziarah ke Mekah dan Madinah, amin. Halaresan abdi nyepeng Majlis Taklim Azikro sareng Bu Dr. Haja Selika Nurrohdiana wakil Bupati Anak Mang. Bade umroh iraha bulan Maret. Baraha dinten neng 15 dinten. Baraha ongkosna $2.020 sekitar 25 juta. Boga bakal teu. Nyok moek mangkat atuh. Kami badai ngiring barang hayu, tapi boga bekal nah heulanya, encan boga nya nabung heula. Padahal kuek diasupkeun di bagasi. Ibu, di dalam Al-Qur'an ada salah satu solusi bagaimana agar kita terhindar dari yang namanya dekadensi moral. Ayo nendutan wae. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin thayyibah. Kupingkeun ya. Kupingkeun tah asluha sabitu wa far'uha fis sama. Bukankah Allah telah membuat satu perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya langit. Ma makna kalimatan thayyibah, naon artina kalimat yang baik tema iti diaos tina tafsirna Imam Ibnu Katsir. Kalimat yang baik adalah yang sering diucapkan la ilaha illallah. Asluha sabit wa far'uha fis sama, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Naon artina walaupun dekadensi moral merajalela, segala pergaulan bebas tak mengenal batas, insya Allah keluarga kita terhindar dari yang namanya dekadensi moral apabila sering banyak zikir ka Gusti Allah Subhanahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, oh la
illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan ku seringna orang zikir ka Gusti Allah, kita dijauhkan dari segala musibah dan bala. Amin. Keluarga kita terhindar dari yang namanya pergaulan bebas. Juga mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawadah penuh rahmah. Amin ya robbal. Apalagi orang teh aya di bulan mulut mang bi, di mana bulan mulut teh seueur kabarokahan leres teu. Makana ge sagala diayakeun, nyewa ten, nyewa pang, mencit dom, mencit sap, mencit anu gendut ek dipencit. Nya urang teh rumasa loba dosa mang bi keur ngaji oge sok loba hulang mikiran komo anu gendut masuk lobahi, urang keur ngaji oge sok lobahi hilap emang sok teuing kana hitu teh atuh. Ibu hoyong kenging ka rumah hoyong ka rumah hoyong urang moal kenging ka rumah arek tatanya ka dukun, tatanya ka kuburan, arek unggal tahun berangkat haji, unggal bulan berangkat umroh, tapi lamun indung sorangan hayang mole teu dibere, betul enggak? Oleh karenanya menutup tausiah saya pengen dua nenek-nenek ke depan.